Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana abdi Alifia Maila Feza di kelas 12 IPS 3. Abdi badi ngadamel cireng. Cireng singkatanna tina aci goreng. Bahasa Sundana pikeun aci goreng mangrupikeun camilan anu kawitna di daerah Sunda anu didamel ku ngagoreng campuran adonan anu didamel tina aci atanapi aci tapioka. Makanan ieu kasohor pisan di daerah Priangan. Sareng dijual dina sabaraha bentuk sareng variasi rasa. Kadaharan ieu lumayan kawentar tahun 80-an. Bahan-bahan kadaharan ieu kalebet aci, tepung gandum, cai, ladi, uyah, bawang bodas, kadele, bawang daun, sareng minyak goreng. Tepung tapioka, bawang bodas ditumbuk, cai, bubuk kaldu, dan uyah. Kahiji tambahkan cai kana wajan. Teras tambah kaldu tepung, uyah, jeung bawang bodas. Anu teh ditumbuk sareng aduk tuji rata. Tuluy tambahkeun 1 sendok tepung tapioka, masak dugi ka ngagolak sareng kental. Masak dugi ka ngagolak sareng kental. Sudah ngagolak sareng kental, micen bahana. Teras tuang kana tepung tapioka, teras aduk nganggo spatula. Upami henteu panas, aduk ku panangan. Teras candak sakedik adonan, teras tentukan rumputkan raos. Panaskan minyak, teras kagoreng cireng. Keluarkan sareng, colokkan 1 acan kagorengan. Hayu urang ngadamel cireng. Eta gampang pisan sareng bahanna oge gampang dirinya. Sareng tangtosna rosen sareng renyah. Hayu urang ngadamel cireng. Enak loh. Yuk kita cobain. Enak pisan. Kalian wajib ngadamel cireng.